Ayatnya bawa oge nanti bumi. Bawa oge. Oge maka mari pais kuya tengah gehan aing maka kasih dudutkeun sakitu kesukaan eta pais kuya tuing oge kalah dibekelkeun. Lalu man kieu nya ja usi dudut. Dewek. Terlalu keras teuing meureun urang gak ngadidik si dudut teh. Padahal ada orang mata kitu ge nya kasih dudut teh ga. Rupan orang teh ngadidik kitu teh demi kebaikan manehna supaya ulah gegerjedan teuing. Era di kubatur pang gegerjedan wae mah. Ya mama kulonyos. Dudut dah kicara. Mama kulonyos dudut kangen. Dudut kemana wae dudut tah mang kangen sia mah. Amang kono wae dudut kangen. Bau sia. Mama dudut kangen oge. Gagak bagian manehnya bro peluk. Dudut kangen ka maneh. Bener amang teh kangen. Bau anjing kangen sih kangen bau tak bangus maneh. Jarahat nama kedudut teh. Kan jahat sirit teh bau bangus maneh. Naon teh kali maneh? Tuing sia mangus rumah tangga ngejedog di ditu jeung pamajikan maneh. Melakukan iya dudut mah. Ari amang penting kemarana eueuh. Rek anterkeun naon maneh? Kadaharan lain. Oh, si teh pagi sisuhan ijal. Iya simbun jeung bantal ari bawa gen hayu teh mang. Aya wae mah ngan teu bisa diganggu. Kada jeung aing, Bro. Asa tos lama amang teh teu nyentrekan dudut. Aing nyentrek. Udah dek ngesli lah aja. Maci punten. Saya teu mangker dipangi. Sia mah. Lu geus teh sirit bisa lila teh paneh deui jeung maneh buru ka dieu. Moal bejakeun sakaoge. Baradar wae di dieu dudut teh. Ye lain badar si teh mah tanda kasih sayang si teh. Tanda sayang maling kitu sirit. Kieu tah. Wah, sangeuk kumaha gaciumna? Najis teuing hangeuk da we oge. Dudut mah hayo we disindrekan. Jangka sirit oge teh kemana deui eueuh? Naon saya nyebut jangkar sirit ka oge? Jakeun saku aing. Ente ketang jangka sirit mah dudut. Oge.